Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol lonceng, tombol like, dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk meninggalkan komen di bawah ya. Selamat menyaksikan. Ngawitan mangku muji syukur kayang agung geranya urang Bandung muji syukur kayang agung Maha suci Sewa siwi siliwangi Pak Haji Sidik Sewa siwi siliwangi Dararapang urang Bandung sadaya Neda Jember Ibu Hajah Nining Toba Neda Jember Hampurana Pak Haji Acep Hasan Karawang Ti Gusti Maha Suci Haji Sidik aya Neda Rahmat pada wiki Neda Rahmat sapaat Pak Haji Bang Sulaksana Neda di aping di jaring Neda di raksa diri Aki umaran sareng kapara karuhun nyangakeun ya pangbakti Pak Haji Andun kembang gadung kang pilot anu sareng kapara karuhun nyangakeun
Ia pangbakti Kang Dadan Sumeretani kembang gaduh nuka ngahaturkeun kembang gaduh muji syukur kayang agung muji syukur kayang agung Seleyo Nedawidi maha suci sewasiwi siliwangi sewasiwi nedah jengbar Pak Haji Sidik Kampurangan Aki umaran aya nedadi aping dijari Nedarahmat Pak Haji Andun Nedarahmat sapatna yang atin Pak Haji Ota nedadi aping di jaring nedadi jaga diriksa sareng kapara karukun nyangakeun ya pangbakti urang Bandung kembang gaduh anu
Badung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar aya Palurah neda kasarika tampi pangbakti di sewa siwi Brai tembong ngelangkang nenggang cahaya sapertos daling ditembang ngewangi aromanya sentur ngemojaminan ngabandang geterekaman empuh-empuh pribadi mandiri mengakui bawaan dan ia mau jadi Sunda juring kang maju tatandang raya karingrang sapertos daling ditembang kawannya empuh-empuh pribadina mandiri mengakui bawaan dan ia mau jadi Sunda jurung kang maju tatandang kayak kalingrang
Sepertos dan kembang ngabandang geterkam ampuh pintu pribadina mengiring penghuni bawah dan ia mojak di Sunda juring kang maju tanda saya haringrang. Sepertos daling di ngabandang geterkam ampuh pintu pribadina mendiri penghuni bawah dan ia mojak di Sunda juring kang maju tanda saya haringrang.
Bidadari turun mandi musuh di kahyangan Gusti rumasa diri gagabah Nagadabah alam endah kagungan Gusti Gusti kiwari gunung Bulisti ampun Gusti di kamar Incang hirang cekang uripka si patahuna direka napa pantuna kiwari angkari ngaran lagitu kuri di kamar aku di kamar aku dongeng endah katung militaragan langit nu asri widadari turun mandi lomo asuh di kahyangan Gusti rumasa diri gagabah ngagadabah alam endah kagungan Gusti Gusti kiwari gunung Bulisti ngetinggal janyu banjir ampun
kanu susah orang ulah ngahareuyan da ngahareuyan serangenge kembar lima ari lintang gali gumalar ning sasi mati ngonggang suwarga neraka sungkan lakoni apa Haji Darmawan gunung batu sayang takakantun sareng Ibu Haji Darmawan disarengan ku Kang Awan Metro wargi mamah anu sayang la sayang ari liang dariang liung tambang jambe ditutup ketek
budaya kota Sumedang, seni bangreng kuda renggong, paranti arak-arakan, nungaran budak sunatan, kuda menang adang-dangan, direrenceng di payungan, sorat tarompet jeung kendang, sinden ngawi kahalang, nungarak igel-igelan, tepak kendang jaipongan, ngahibur budak sunatan, suka bunga susurakan, kuda menang ngadang-danan, bari kadali dicekel, kuda geus ngarti irama, nurutan moyekna jalma asih. Budaya kota Sumedang, seni bangreng kuda renggong, paranti arak-arakan, nungaran budak sunatan, kuda menang adang-danan, direrenceng di payungan, sorat tarompet jeung kendang, sinden ngawi kahalang, nungarak igel-igelan, eta tepak kendang jaipongan, ngahibur budak sunatan, suka bunga susurakan, kuda moyek digangigel, bari kadali dicekel, kuda geus ngarti irama, nurutan moyekna jalma. Hey, asih. Budaya kota Sumedang, seni bangreng kuda renggong, paranti arak-arakan, nungarak budak sunatan, kuda menang adang-danan, eta direrenceng di payungan, sorat tarompet jeung kendang, sinden ngawi ngahalang, nungarak igel-igelan, tepak kendang jaipongan, ngahibur budak sunatan,
buah kawurun tuyan ngarun tuya mah di sisi cai aham dan culeos papuaran di sisi cai hayu urang sauyunan apa nadepi tegal kalapa ngabelaan lemah cai Pak Haji ojo tegal kalapa lemah cai buah kawurun tuyan ngarun tuyan mah di sisi emapak paburu warwana pukul di sisi empat hayu urang sauyunan mama warlan pukul ngabelak mah kalemah cai aulis ade nangerang kalemah cai ngalakan asti korangan dialak mah tinggal pentilana paupat oleh batungku tinggal pentilana panas oge tabongan kaluras semar kawanten abige dekumawasa adono murah semar dekumawasa api sarkim kaya baru Tangerang anu sayang ape pentilat gaya baru Tangerang anu bager yang gak ke hiburanana Saniwati jang seniman asar muda gaya baru boga pribadi sorangan Pak Haji Sayuti gaya baru Tangerang pribadi sorangan tos ngajadi kawajidan Audin Beko ngajaraka ajen seni Audin Beko gaya baru Tangerang ka ajen seni ngalahura di korangan dicandak di pasar ke panajak bintaro di pasar ke rumah salah sorangan Pak Haji Senung Fatmawati abinu salah sorangan di PPD Bagja dengan sanes meja tapi korasi lomari muka sorangan panihan Bogor anu bager lomari muka sorangan sanes meja tapi bukti aukun setia di Tangerang dabi terang sorangan awawan gaya baru Tangerang terang sorangan panajabin tarot Tangerang deui yang gak ke liburan bayar wecan Tangerang anu sayang melisak di korangan di wadahan panen ukurangan panen awet raja jabong anu bagus tapi nu salah sorangan Pak Haji Dadan anu boga Pertamina nikah hoyong sanes tandi nikah hoyong sanes tandi samoga sarang melati borak tiris paranjang beti Pak Haji Sayuti gaya baru Tangerang paranjang beti kemangsa tadiri abi apepen kilat gaya baru Tangerang abi nu terang sorangan asar ban muda gaya baru Tangerang
Ayu di Balai Raja Mantun sakodi Temalirin setia Adur licin kadame anu sayang Badan ramil pusaka anu bagus Nyanggakeun sabrang salayan Badan ramil bingung anu sayang Labat cabe marete Badan ramil cisalah Nyanggakeun liburan Pacamat kali jati anu sayang Pace kali jati anu bager Anu sayang kapayunan Sang kuryang kabarangan angko zebra Muda-muda gayang sumbi Muda-muda gayang sumbi Balang siang kawirangan adede Sok sieunan tengah jadi Sok sieunan tengah jadi Ngeput baju kirang benang Atarwi anu bagus Gantian bukan tewae Apana opi bukan tewae Apana Citra Yuda Kapayunan sakadapa Pawakil kacit Citra Yuda Kapayunan Tiba-tiba saya lebar Sapayu di damakala Apana tatang Citra Yuda di damakala Tiba-tiba jamiru sabar Api jaman ina desa pamanukan Pinang tos selamat diri Pinang tos selamat diri Anu mana kapayunan Pak Haji tu diracin kadame Bayar laguna Apa nade digantar Anu sayang Ngurilingan sisi cai Apa na wibin Balai Raja No herang cai talaga Apa na melda ketua Badewa Cai talaga Orang yang kena diri Apa nangis pelendung Hidupnya sergogoda Aceh kali jati sergogoda Campur yang manuk hidang Ona tepina sisi lamping Pak Haji yang mana parung sisi lamping Mika dada mikain Banggang silian tosan Apa nade nih getek jabong deui silian tosan Agus tebe coyero subang anu sayang Nyangga kena kapayun heula Asarkan atep subang aya laguna Pamiri gamelan kawi payusuk pengadilan subang Nyomponan rahmat bar Asarkan atep subang deui anu sayang Api Suryana Bandung Kapayunan Kila bara jadi awi Awi go